Tayana paladur sadayana nyambung keneh ieu sebenarnya. Di antara kahadean teh paladur sadayana batur supaya minggawe hade teh nyaeta ngucapkeun salam. Bener teh? Nya kuring. Kamangoman assalamu alaikum. Mangoman kan jadi ngajawab salam. Menang gajaran teh? Menang gajaran. Kardi saya ke Pak Hamid nih. Assalamualaikum ya Hamid. Nah gitu. Kayak Pak Hulik komi main dapik. Aduh. orang sekali ngaji deh jam barawe ngaji momennya. Sekali deh orang seputaran deh kan. Sarwaja mu awana. Gitu. Tah, jadi di antara jadi nyambung di ayat itu. Pan tadi teh kudu yaspas syafaatan hasa. Di antara yaspas syafaatan hasanatan teh nyaeta urang di mana-mana ngucapkeun salam. Tadi dia dina tafsir dina sawi ieu aya naon paladur sadayana sunnah leuwih utama tibatan fardu ganjaranna. Di antarana ieu hukum ayeuna ngucapkeun salam adalah sunnah muakkad. Ngajawab salam wajib. Ta ieu ngucapkeun salam hukumna ganjaranna leuwih gede tibatan ngajawab di dieu letakna Pak. Maka di dieu dijelaskeun paladur sadayana nya Allahu Akbar. Walakin al-ibtida afdalu minar rad lima warada anna lil badi tis'ina hasanatan waliradi asyaratun. Geus kawarid paladur sadayana bagi yang mulai mengucapkan salam itu mendapatkan 90 kebaikan. Jadi orang lamun assalamualaikum menang 10 kahadean anu ngajawab pan wajib itu hanya 10. Hah? Karena itu Bang. Jadi gedean anu mengucapkan salam. Karena itu ya. Jadi bahkan dia dijelaskan tuh dina najoman al fardu afdalu minat tatahu abidun hatta law qad jaa minu bi aksar illa tathur qabla waqti wa ibtida'us salam kajalika. Tapi seperti enak susuci wajib ya. Di mana-mana geus datang waktu arek urang man ieu leuwih utama sunahna urang memeh datang waktu eta ganjaranna leuwih gede padahal sunnah. Bener teu? Lobalah aya 10 di dieu paladur sadaya. Ya. Taina lapat salam ieu macam-macam omanya. Lapat salam teh macam-macam. Allahu Akbar. Seperti kan kila salamun alaikum menang assalamu alaikum menang salami alaikum alaikas salam salamullah alaikum. Namun ayeuna antara alaikas salam jeung pan alaikum mah make kum jamak kunaon sih bisi anu nanyakeun ka bapak-bapak pan urang ayeuna sorangan kuring sorangan moman sorangan kunaon assalamualaikum lain assalamu alaika. Paham tuh? Apa ai alaika maka anjeun berarti mah oman. Hah. Kok ieu assalamu alaikum. Tamunang teh ayeuna lapan assalamu alaika. Assalamu alaikum. Assalamu alaika ge meunang, Pak. Assalamu alaika. Silakan. Ngan abdolan assalamu alaikum. Sebab menurut keterangan ini dia lamun alaikum di mana-mana ayeuna hiji jelema pan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Henteu aya digigireun jelema teh aya malaikat raqib jeung atid jeung deui eta jelema teh selalu diiringkeun ku malaikat rahmat. Paladur saya di mana-mana orang ucapkan assalamualaikum maka eta malaikat anu ngiring ka eta jelema ngajawab. Maka abdolan keneh assalamualaikum daripada lafaz assalamu alaika. Ya, jadi maka
lapan assalamualaikum itu lebih utama. Kita nya. Jadi lamun ayeuna assalamualaikum geus urang bahasa salam sekalian bah. Gitu. Kumaha lamun ayeuna baladur sadayana seperti anu khotib assalamualaikum atawa ayeuna baladur sadayana aya mubalik cek bapak teh mah mubalik gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jawab. Belah ditu can ngajawab, belah di eta mubalik gembul. Hah? Afdalus salam thalathatun. Di mana boy eta? Teu nyaho kuring macan mangge keteranganna. Afdalus salam salah satu. Jadi di mana-mana hiji jelema ayeuna paladur sadayana nya aya mubalik ngucapkeun salam geus aya nu ngajawab hiji we. Eta geus gugur kabeh. Sanajan teu ngajawabkeun nu sajen teu. Pardu teh ayeuna paladur sadayana lamun perorangan, lamun kana umum mah di mana-mana aya nu ngajawab saurang kemudian khutbah aya nu ngajawab waalaikumsalam geus moal doraka. Ya, ieu mah diulang deui eta mah politik rada mundur-mundur waktu. Jadi hitungan waktu mah aja berada rada lila saeutik lah. Eta mah politik nu mubaleg lah bah. Biasa permainan teh. Depan aya kadang-kadang nu permainan dina. Makana lieur lah lamun geus kana bape jatuh Mang Nur. Jadi ujung-ujungna jeung amplop wae. Ha membalikan macam-macam. Ya, macam jarang anu geus macam-macam lah zaman kiwari. Aya nu digaya-gayakeun. Nepikeun ka 3 kali. Cek bapak teh mah disadeng baheula. Eta mah nu kitu mau balik gembul. Jeung nomor kadua secara lamun pidato ulah nyampikeun batur. Ya, urang kudu taat ka Allah. Nyampikeun eta. Eta bapak sok kaharti ngomongna. Urang kudu sieun ka Allah. Eta nyampikeun batur eta. Ya, geus langsungkeun ngomong mah. Urang ka imah bahwa hab. Eta nyampikeun. Jadi batur kudu nembalan bae. Cek bapak eta mah sadeng. Cuma da kaharti. Oh, sok kaharti ngomong. Sia mah cenah. Cek bapak teh naon lauk kudu cem teuing. Geus bersihan, cem sing melila-lilakeun ira dihakana ku sia. Heuh nya ceuk ieu teh. Pan urang mah lauk dicungcung 3 poe heuh ira dihakana ku ieu lauk. Eta sok arti bapak ngomong. Ya, Allahu akbar. Jadi sacenah lamun pidato sok nyampikeun batur. Gitu tah. Jadi lamun geus aya nu ngajawab geus, kita kudu ngomong deui. Cukup aya nu ngajawab sakali geus teruskeun karak mukadimah paladur sadayana. Kitu. Nya, teuing lah anu kitu mah. Paladur sadayana geus kajeun teuing beunang. Eta mah hayangna kitu lah pokona macem-macem we. Gayana kitu. Gayana kitu ya pokona mah. Nya kajeun teuing. Nya, nu itu can ngajawab cenah belah ditu. Waalaikumsalam. Kabeh tunjukkan hiji-hiji. Liar-liar ka dinya. Tapaladur saya hiji tah. Seperti lamun di TV ya, assalamualaikum. Lamun ayeuna di TV, urang keur nonton TV, eta wajib urang ngajawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lamun ayeuna urang ngadenge ieu, beusi batur ayeuna misalkan mualim nuroya pengumuman arek naon ngaranna minta anjang rajaban. Iya, urang niat ngawakilan nu sajen we, jawab urang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beusi eueuh nu ngajawab salembur. Pengumuman arek minta jariah mah paladur sadaya kadang-kadang mesti eueuh nu ngajawab. Si doraka ke salembur kabeh. Atuh pan kadengi ku urang ceulina. Pan aing ngajawab urang teu wajib kadengi. Bahkan mangoman ayeuna kieu termasuk urang maling ganjaran. Ayeuna misalkan aya tamu ka imah PRW, mangoman keur dagang.
Assalamualaikum. Mang Oman nu ngajawab bari ngalewat. Waalaikumsalam. Menang ganjaran. Assalamualaikum na ka PRW. Tapi nu ngajawab Mang Oman, ieu menang ganjaran. Atuh dicik teu? Atuh. Waalaikumsalam. Gua aja nu ngucapkeun salam. Emang gua ke elu. Tah. Aduh. Ayeuna ge dina hadis ya kana kita Bulughul Maram. Kumaha lamun ayeuna aya nu salam misalkan ka kuring. Salamnya ka kiai. Ceneng kemari jarang kapan sapi. Pak ceneng salam. Jawab langsung. Waalaikumsalam. Jadi mesti aya ka bawah aya nu salam di mana-mana. Jawab langsung. Bah cek anak wau teh aya nu salam jawab gua waalaikumsalam teu kudu naon sih sulam salam segala cinta dan ka abah kan baheula malah mun disalaman ku awewe mau mana teh bangga nya bala nya tis si anu salam tis geblek aing kerennya kitu lamun aya nu salam teh jawab waalaikum sia mah karek disalaman geus bangga teh ya pede. Yang Pak Hamid sekarang nggak tahu ya hukum salamnya Pak Hamid ya. Makanya ngaji Pak Hamid. Udah giginya tinggal 2 ngedua ngaji deh. Ya. Tilu. Baladur sadayana. Tilu lamun ayeuna urang baladur sadaya aya batur ngucapkeun assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Maka ieu wa ijahuyitum di mana-mana mane dibere penghormatan bitahiyatin kalawan hiji penghormatan pahayu maka mane kudu mere penghormatan ka eta jelema teh ya bi ahsana minha kalawan leuwih bagus kumaha batur ngucapkeun assalamu alaikum urang waalaikumsalam warahmatullah ini mana bikadinya kumaha lamun ditambahan wa barakatuh leuwih serem nya batur assalamualaikum warahmatullah urang paladur sayana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh batur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atuh sarua eta mah warahmatullahi wabarakatuh ulah ditambahan wa magfiratuh teu nyaho tah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang jawabna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Ditambah deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh gupronaka in. Lieur jadi jawab eta. Tah, nepi aya dina hadis mah ya di dieu nepi ka wabarakatuh. Rasul nepi ka wabarakatuh. Rasul tak aya hadis dengan sawina. Nepi ka wabarak. Jadi lamun itu wabarakatuh urang wabarakatuh deui. Eta bi ahsana minha. Bi ahsana minha kalawan ayeuna anu leuwih bagus tina eta salam. Auruduha atau sarua. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sarua auruduha sarua ngabales. Ulah tengah balas. Paladur sadayana. Nah, ayeuna kumaha lamun ayeuna urang ka imah? Paladur saya, ya. Di imah ieu eueuh sasaha. Tapi urang geus terbiasa ngucapkeun salam da rindu kana ganjaran salam. Paladur sadayana. Nah, ieu aya tata carana dina fikih di mana-mana di imah urang ayeuna eueuh sasaha kitu. Salamna beda. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Namun eueuh sasaha di imah urang. Bahkan dina patumina paladur sadayana lamun eueuh sasaha ayeuna di kebon urang ngakebon ge assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Eta sunahna. Lamun ka kubur paladur saya assalamu alaikum ya ahlal kubur. Nu pendek we assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabikun wa nahnu salam
nya gitu. Ngan geus bawa apa data apa kadinya assalamualaikum ya ahlal najarawa bah eta ahli kubur ngan wa kadenge marieun urang. Assalamualaikum ya ahlal kubur cekali kubur waalaikumsalam mangkret urang paling. Allahu akbar. Hah? Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Allah yang memperhitungkan terhadap amal kita. Diperhitungkan ucapkan salam ge. Maka pantas cek hadis afsyus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam terhadap orang yang kau kenal dan orang yang tidak kenal. Arek wau arek teu wau paladur sadayana eta urang ucapkeun salam. Ngan bagusna urang ketika ngucapkeun salam konokan wau eta sasalaman. Kumaha ayeuna cium tangan di dieu tah alim nur ayat nya lamun ngangge sawi kitu paladur sadayana mana lamun sasalaman ya pala yajib wali aradu lamun ayeuna aya jelema paladur sadayana teu make lapat assalamualaikum nya paladur sadayana teu make lapat assalamualaikum seperti ayeuna mana assalamualaikum 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 hayakallah misalnya eta teu wajib ngajawab jadi kudu make assalamualaikum wa minal matlub sareng eta tetep urang sakalian we bab salam lah sareng eta tetep tina anu disupri tina salam ieu naon musafahah ari musafahah teh sasalaman lima waroda anna tajhabul gil minal qulub nya eta teh lamun urang sasalaman ya eta teh leungit unak-unak dina hate kuring kapanggih jeung mualim didi teh sasalaman kadang-kadang aya naon ieu mualim didi tapi lamun sasalaman kan dan benar tuh bahkan dina hadis Riyadus Shalihin Pak lamun jelema sasalaman eta muruluk dosa saduana lamun antara dua eta jelema boga dosa ketika sasalaman muruluk aduh mungnya muruluk dosanya maka kudu daek sasar ngan ulah ina motor mah nya ngeng keur ngebut kik assalamualaikum salaman ketabrak mobil di jalan tol ulah eta mah Allahu akbar. Kumaha ayeuna masalah cium tangan paladur sadayana. Amma takbilul yad di pawa makruh. Adapun cium tangan ka jelema sembarangan ieu hukumna makruh, lain meunang ajaran. Illa paladur sadayana illa liman turja barokatuhu kecuali orang yang diharapkan eta jelema teh berkahna. Memang jelema Pak Hamid bisa geus kolot geus loba amalna, urang ngalap berkah. Maka ieu dina penghormatan cium tangan hiji karena kolotna. Da jelema kolot mah geus loba amalna. Ya, maka ngalap berkah nu ngora kanu kolot. Atawa seorang guru. Ya, murid ka guru. Di dia kasyaihi seperti syekh guru awalidin apa atawa paladur sadayana indung bapak pokoknya geus urang makan kolotan atawa ka guru atawa ka non ka kolot kanu kolotan ka guru ka orang tua cium tangan nya subhanallah paladur sadayana gitu kumaha ayeuna naon ngadu pipi teh eta capa cipi paladur sadayana kitu eta oge lamun aya misalkan Mang Oman ka bawah setara misalkan ya ujug-ujug Mang Oman leuwih kolot sahabat jeung Mang Wah, tak cium tangan tak jadi masalah mungkin bahwa geus loba geus leuwih loba amalan
barokana buah geus leuwih loba kitu tibatan Mang Omah atuh karuan siri Pak RW aduh la ilaha illallah kumaha ayeuna paladur sadayana ieu ge amal mu'anaqah silih tangkep ngadu pipi teh ya paladur sadaya pamakruhatun illa lisaukin kakudumin min saparin wanawi kecuali yang kangen jeung saya teh karena kapangi kangen ngarep pernah kangen teh mama rindu teh kangen ka mana wae teh eta hukumna sunah ieu mah kapangi wae jeung Pak RW asa sasalaman kitu jeung kedeung RW ye bisakeun sasalaman kitu eta hukumna makruh adin jeung RW lah geus adin sasalaman kitu ngadu pipi teh ya teh eta hukumna makruh risi aing we ngasieulah cenah sia deui cenah jadi nyawain hukumnya mamanya Allah ieu ngaji namun teu ngaji mamanya kan Allahu akbar kumaha sasalaman ayeuna bada salat eta ge makruh bahkan aya nu ngaramkeun sasalaman bada abdina patumin dina bab salam nya eta teh makruh komo lamun itu keur aya nu salat keneh eta mah jadi haram Pak ini sih salat urang sasalaman urang kahareupan anu salat tah eta ngaganggu anu salat anu jadi haram nya geus we teruskeun wiridan kayak kabahasna patumuin tah ayeuna kieu kumaha ayeuna pan tadi ngajawab salam teh hukumna wajib anu salamna jelema kafir dia ditangtukeun di dieu wahusat as-sunnat paladur sadayana ditangtukeun naon sunnat nya ditangtukeun naon sunnahna paladur sadayana salam kumaha lamun ayeuna urang ka kafir sunnah teu bahkan kumaha lamun ayeuna aya jelema kafir paladur sadayana ngucapkeun salam wajib teu ngajawab kieu al kafiru ari jelema kafir salam ye jelema kafir assalamualaikum jelema kafir kan loba kan si ari tanu bisa ngucapkeun salam atawa ahli bid'ah ari ahli bid'ah teh nu ibadah ngarang-ngarang eueuh dina sarana seperti di mana di Ciherang di daerah dermaga aya jelema salat zuhur 2 salat asar 2 bae eta ahli bid'ah eta jijieuna dina ibadah nya ahli bid'ah atawa jelema fasik jelema tara salat fasik eta ngucapkeun heupeun jelema tara salat fasik tukang mabok ngucapkeun salam tukang ngadongdot ngucapkeun salam tara salat ayeuna mabok tukang ngadongdot ngucapkeun salam kitu atawa jelema keur ngising atawa jelema di WC atawa jelema keur Mang Omah keur kagok ngadahar ka timus ai Mang Wahab Wahab assalamualaikum nya maka paladur sadayana pala yajibu arrodu alaihi teu wajib ngajawab bahkan makruh pigoeril air dina lian air lamun geus beres mah eta tina barang dahar karak jawab kurang waalaikum salam tabakan di dieu lamun jelema kafir mah ngucapkeun salam jawabna kudu wa alaik kacilakaan ka maneh enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cik kafir ya wa alaik kacilakaan ka maneh aja lamun urang hayang-hayang teh ngucapkeun salam ka kafir dina Riyadhus Shalihin dijelaskeun bacana assamu alaik racun pikeun sia assamu alaik lamun ayeuna ngucapkeun salam itu assalamualaikum wa alaik
Kari nyawa nya. Allah Akbar. Jadi nyawaina orang dina masalah salam. Jadi lamun ayeuna keur ngising enak. Assalamualaikum. Ai mah urang. Waalaikumsalam. Kadang kada keluar saeutik cenah. Tata paladur sadayana makruh urang ngajawab salam. Allahu Akbar. Tata jadi balik deui kana asal termasuk jaspa syafaatan teh nulungan dina masalah kahadian adalah di mana-mana urang daek ngucapkeun salam maka urang biasakeun lah. Assalamualaikum ngan lapatna kade Pak ulah dipanjangkeun. Budak santri kadang-kadang nya minta anjariat ya. Assalamualaikum. Ipas mah. Kaciri teh abari mere alek assalamualaikum. Wah mere alek eta. Ya assalamu alaikum assalamu alaikum la panjang kan assalamu alaikum atasnya mengbobiha itu Allahu la ilaha illa huwa wallahu a'lam. Si nu boga HP tah jadi ieu dina YouTube paladur sadaya di ieu nya ieuna ketikna nu hiya kreatif aya di dinya moman sing moman truk aya ke rekaman nu ayeuna ye. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana sarang sanajan aya alfi'lul kasiru naon pagawean anu loba sahwan eta poho wal kasiru sarang ari loba kasalasin seperti tilu kasalasin seperti tilu madgotin kunyahan wa khotwatin tawalat sarang ngalengka anu tuluy-tuluy wa in kanat sareng sanajan aya itu khotwah bi qadri khotwatin muktafiratin kalawan ukuran lengkah anu dihampura wa katahriki rasihi sareng kaya ngagerakeun sirana sejama wa yadaihi sareng dua leungeunna sejam walau ma'an sareng sanajan babarengan wal khotwatu sareng ari khotwah bipat ilkha kalawan patah ro al maratu masdar marah wa yari tu khotwah kuna di dieu naqlu rijlin panjangnya eta ngalikeunna suku al amama ka belah hareup au gairahu atawa liyana itu amam paina qala maka lamun ngalikeun si jama maha serta nali ijin al ukhra kanu sejen walau bila taqubin sarang sanajan teu ngiring-ngiring pakot watani maka eta dua lengkah kama kaya perkara itamada anu tatagana nu kana kaos saykhuna sa guru kami sadaya Imam Ibnu Hajar al-Haytami fi syarhil minhaj dina sarah kitab al-Minhaj lakin tetapina alaji anu jajama geus mastikeun itu saykhuna bihi kalawan itu kaos fi syarhil irsyad dina sarah al-irsad wa ghairihi sareng liana itu al-irsad inna qala lamun ngalikeun sejama rijla kana suku manaklil ukhra serta ngalikeun anu sejen ila muhajatiha kana palebahanana itu khotbah wilaan halna tuluy-tuluy khotwatan kana salengkap pakot hungkul
kagok lah. Fa inna qala maka lamun ngalikeun si jama kulan kana sakabena ala taqubi kana ngiring-ngiring fa khatwatani maka eta dua lengkah bila tanajuin kalawan teu bening ceweng pertentangan walau syaka sareng lamun ragu-ragu si jama pipilin dina pagawean qalilin ata anaha qalilin saeutik qalilun nah eta saeutik wari tupilin aw kasurun atawa loba pala butlana maka taya batal watabtulu sarang batal bil wasbati kalawan loncat wa ilam tata'adda sarang sanajan tengitung-hitung itu si jama wa ilam tata'adda sarang sanajan tengitung-hitung si jama. Allahu akbar. Kumaha ayeuna pertarosanana paladur sadayana gitu ya eta migawe pagawean anu loba teh poho seperti gagara urang teh ateu gagara kanjut nya poho urang ingat urang bawa gagaro teh termasuk gagaro ke oh ieu digaruk urang nyaho mah nyaho hukumna gerak leuwih ti 3 kali teh eta ngabatakeun kana sol pan poho hareuta poho kana bawa kitu teh ngabatakeun eta batal apa teh salat urang oh paladur sadayana katos ya maksudna ya katos teh nya poho eta bawa eta teh ngaba seperti ayeuna babatak budak santri kan poho kitu teh pan ieu ge geus beberapa kali gerakan duka talamun kieu mah leutik duka gede ya kieu tah krek leutik ieu nya an ieu budak sok aya kita trek ieu pan ieu gerak ya gede ieu mah Pak sareng ngengkol kan trek mun kieu krek barina iseng wae sih mah salat liurnya pusing aing ih di sadeng ngoloba ya tadi sadeng ngobudak santri ini gandeng cek ieu teh ya plotrak lupa gawean sama salat teh tupan mau mah nya eukeun salat ka ciri kita urang ditukang ya kieu ciri ticak kosna salat teh naon gua main bola hah? Tapi awakna gede. Allah, tak kumaina lamun kitu. Walau kana alfilul kasir sahwan. Sarang lamun aya alfilul kasir naon pagawean anu loba eta poho. Jadi lamun poho tetep batal. Seperti ayeuna wal kasiru sarang ari loba teh eta tetap seperti ayeuna 3 punyaan ayeuna keur salat. Keur salat. Batal. Ya. Gitu. Wa khatwatun tawalat sarang ayeuna ngalengkah anu tuluy sanajan ayeuna ukuran lengkah anu manehanana dihampura lah lengkah leutik nya seperti ayeuna kieu salat teh setilu kali batal sedang atau dikieukeun ya set gitu kan lembang lah dihampurakan eta mah nya kos leutik tapi lamun ngalengkah 3 kali batal tayana kapanggih ayeuna mah dalilna ieu kapanggih ku kuring nya ai kuring ngaji dina kitab Mughni teu batal ayeuna pantes aya kiai ngabatalkeun kukamari teh kieu jadi barang Allah barang ya pas takbiratul ihram Allah jadi ieu gerak ieu kapanggih ieu jadi batal kitu horeng cuman dina Mughni mutaj paladur sadayana teu batal. Nah sebabna iya termasuk pagawean salat nya jadi lamun ayeuna
katahriki rasahu katahriki rasi wa yadaihi walau ma'an paladu sanajan babarengan ieu pantas aya kiai di daur ya ngabahas ieu ceuk ieu ayeuna mah ieu horeng jadi batal mun kieu Allah jadi ieu gerak sirah ilu gerak batal ya atau orang dina ruku ya sami Allah ilu gerak batal maka dina iana ge paladur sadayana kitu ieu teh kudu ditahdir kudu dibeja-bejakeun bae ka masyarakat nya bahwa kos kitu teh hukumna batal kitu walau ma'an goyatun fil butlani bitahriki rasi wal yadaini ay annaha tabtul bijalika sawaun waqa tahrikuha kitu bi anna wahidin ala tawali karena sanyanyana dina salah saja eta kalawan tuluy-tuluy nya yang bagi atambih lijalika inda rabbil yadain ditaharumi nya eta wajib ka jelema kudu eling sadar kana eta dina nalika takbiratul ihram atawa ruku jadi kudu ada ya urang mesti jadi ngagerakeun iya sebab eta teh keukeuh ngabatakeun salat terutama dina ruku paladur saya Allah ini misal Allah ilu gerakeun Allah rada hese nya rada PAW deh eta ge Allah urang mah cicing urang Allah kareta mah bagus PA dewe eta ge cuman dina mukti mah teu batal da se urang da ngaji lagi ke kitab ieu geus batal we sebab lamun ke perbandingan kawal jadi lieur gitu nya ayeuna masalah ngalengka bipatil kho almaro masdal maro kitu khotwatun wa ya ari khotwah teh kuna di dieu naqlu rijlin eta ngalikeunana sampean suku kabelah hareup wa ghairuhu jadi aya di ngaranan khotwah teh bisa ka hareup bisa ka tukang bisa kieu ieu ngaranna khotwah ngalengka ye atawa kieu ge khotwah nya bisa kieu khotwah kieu khotwah tunduk can mun bobi hah can ya main bola mah moal tundu lah gitu jadi ieu mah mun bobi hobi main bola ieu mah hobina ngaji tapi ngaji sok poho mah hobi jadi macam-macam ka hobi jelema kan aya jelema hobi mancing eta geus Ibram da beuci beuki mancing nya eta lamun geus ditarik ku lauk heula ye resep belut lamun geus tarik ku belut beuh resep eta indah jasa eta resep eta nya hobi eta tayna mun geus manggihan hukum ge resep ya paladur sadean tah jadi aya ka hareup aya ka gigir nya paina qala ma'aha lamun ayeuna paladur sadayana lamun ngalikeun ma'aha sertana eta suku anu sejen nya walau bila taqubin sanajan teu ngiring nya menurut satu kaul itu dua lengkah seperti menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dina Syarah Midhaj nya jeung anu geus ditetepan dina Salah Al-Irsyad jeung anu sejen itu jadi lamun kieu tak cek Imam Ibnu Hajar mah paladur sadayana gitu mun kieu nah hiji dua ya hitungna ya mun kieu hiji dua tah cuman ayeuna dibantah jadi paladur sadayana gitu
Paina qala rijlin ma'ana kulil uhra ila muhajatiha wilaan khotwatun faqat. Jadi aya nyebutkeun ulama lamun kieu mah ya enak ya set pan ieu tempatna di dieu set balik deui kadinya itu dihitung hiji atau set lebahan kan hitung hiji ente dua ya tinggal arek dicokot tu mana ya mari hitung hiji bae lah pala dur sadayana kartos saya nya hitung jadi pan kieu Pak masalahna lamun ayeuna dihareup aya celah misalkan berjamaah urang bolong ya kudu dieusian ku urang atau gigiran urang bisa urang ngageser saeutik set ya itu ngageser saeutik kan jadi mahi daripada dieusian ku jurig benar tak geus mendingan rada geser saeutik rada ngajegang lagi ngageser hiji ngajegang paling ge PA kan mending nu tukang kahareupnya oh man mun kitu ngajegang cenah gitu wilaan khotwatun faqat kumaha lamun ayeuna paladur sadayana jadi lamun kieu teu ta'aqqub tadi bila ta'aqqubin ya kieu hiji beulah ya ukuran subhanallah dua ieu teu terhitung dua hiji tapi menurut satu kaul tetap dua kumaha lamun ayeuna paladur ta'aqqubin ngiring-ngiring hiji dua kan ngiring-ngiring itu tetap dihitung dua karena ieu mah eta mah teh pertentangan tah bila najain kalawan teh pertentangan lamun ta'aqqubin mah ngiring-ngiring mah naon kieu sanajan palaban hiji dua kan berarti dua langsung ngiring lamun ayeuna kieu set ya kemudian set ya ihtilaf jadi kita teh anu menyebutkan hitung hiji aya hitung dua ngan kuring marek hiji bae kumaha Mang Bobi ayeuna ye Mang Bobi lamun ragu-ragu nya pagawean kitu teh loba atawa saeutik misalkan aya naon ye aya laleur keur salat tepak laleur nya nyung gaplok urang misalkan ya kumaha eta aing tadi migawe loba apa saeutik ragu-ragu gitu paladur sadayana walau saka pipi li aqalilun huwa au kasirun palabutlana amun ragu-ragu dina hate bahwa urang pagawean kita teh loba atau saeutik maka eta teu batal lamun nang mah kumaha ayeuna urang ekeun salat aya beurit asup kana kanjut nyorang ya mah nya lain beurit nasi cucumu surutku kuat kamu loncat batal dalilna mana wa tabtulu bil wasbati illam tata'adda paladur sadayana batal eta salat kalawan loncat sanajan teu hajat kaget aya cucu asup ka kanjut boh loncat mah bagong sia cenah asa kitu mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus bikeun sim pribados mun bikeun sadayana